ya manggulingan ran datang miraring kongkonan wawang kinulungan ingkang samya sampun prapta ingkang sampun prapta wis kena bikin penas Bang Jateng Pati aing geus datang nuhun Pati yami-yami ngeran salamet maneh diparengkeun di sim abdi rahayu salamet Gusti heueuh nuhun di abdi cik aing rek nanyakeun bener aya nagara tumaritis teh Gusti tadi aya iya berarti si Gatot Kaca lain tukang bohong hampuratot bener aya Prabu Semar teh aya bener Beunghar ti Beunghar Gusti entungna gegenep walah teu salah bener heueuh mana Pangeran Sacarjinana aya daekeun dibawa ka dieu henteu dipaksa ku kaula dipaksa sumuhun tuluy kaula galungan jeung Pangeran Sasajinga tuluy eleh atuh sia teh wawanianan ka pangeran goblok sidik pangeran gelarna ge pasti pepek ku ilmu jampelan pamake geuning ka mana aya pangeranana mana eta dihanap ieu teh pangeran nasi padang sia teh nepi ka dipincu kieu ka bina-bina teh kumaha teh wah sesah Gusti ngalawananana Gusti disirep ku kaula disirep nya eta ge hampir mali ka kaula sirep ge tamahan ku antimo genep ku Ci Simabdi nya obat tidur ya obat da teh sare-sare keukeuh nya gitu hebat cik cagerkeun eta Pati waras teu makaning jati teu makaning waras walia cager pangeran udah Allahu Akbar buah-buah itu kiamat nadunya teh poek naging derudung sugan teh aliran duh Gusti lagu Allahu Akbar nepi ka eueuh ka kapok kitu Aisyah teh bener hayang ijen jeung aing kebeneran tuh di belah ditu aya letak jeung aing urang balik si beledog jeung letak yuk dibawa ke mana aing iya parantos di karaton pangeran lain pangeran aing lain menya aing kudu gugorowokan wae ya eta di pengker aya raja mana jurig aya jurig sagede kieu isaneh jurig raja jurig goblok jurig balikeun aing balik patihna sia teh pangeran teh kieu tuh banyak pangeran huntuna depek kieu sia teh aduh kumaha sia teh iya pangeran teh Gusti lain aing balik pangeran aing balik jurig sagede kieu ja jurig ya jurig aduh patih tingali iya pangeran lain aing balik pangeran goblok lain pangeran Sasadinga aing mah Udin jadi goblok teh Udin Samsudin aing mah sekolahnya ke mana-mana teh teh ieu teh lain pangeran sanes tuh lain iya Gusti pangeran iya siap pangeran di mana sih teh ka bina teh ka aing teh kieu we Gusti aing membawa we putrina ka dieu upami sanes ieu sawios di sim abdi dipecat ke teh sawios ieu rek dibalikeun di ku kaula rek di kana ieu we kana JNT we kana Grabgeun Gusti Nyai Allah nun kula Ramadewaji tak dengekeun mung aing sora kunti aing ngomong kunti aing mah yang balik balikeun aing ngomong aing mah kunaon-naon teh sieun aing mah mung kunti lanang sieun Kala teh buuk da panjang dina naon yang balik ke tumaritis yang balik
Nyai ka dieu nyai datang nirata ngademan datang nirata ngademan ewuh mangkulingan rana Kaula Ramadewaji aya pikir sae naon ulah ngabohong dosa ngabohong ka kaula majar bade nyanak pangaran sacadinga anu mana Ramadewaji anu mana eta tinggal di pengker eta sanes tingali eta tingali mung aing mung nya sorana geus ada kuntilanak aing mung tingali mung aing tinggali nyai eta lain pangeran sasadinga teh anu mana Ramadewaji anu mana da eta nyai tobat teuing Ramadewaji ampun naon leres ieu aje alah pangeran jika kieu pangeran leres ya Ramadewaji tinggal nepi ka kasep ieu aja anak aing teh normal ampun adeui sok eta tinggal mung aing mah yang balik tingali sakali we tingali tanggong nang bolong mung aing we cenah bolong aing nyaho cenah bolong jadi mung aing balik engkang asrajingang kang banyak hilap deka kaula dina impenan pan kang teka kaula nepi ka bogoh kitu engkang ieu kaula mung goblok jeung teh kitu nyingkah jurig mung aing nyaho sihungan si teh tina sihung teh getihan si teh Dracula aing nyaho si teh aing nya pampir si teh pampir ga aing jadi beung aing jadi gagel aing jadi pampir mung ya goblok mung jadi pampir aing mah mung aing jadi pampir sok diduruk aing make bako pampir eta mah siapa goblok atuh pampir mung kang ya kaula engkang piraku hilap ka kaula engkang Gusti Nu Agung kiamat alam dunya anak aing cing beunta nyai tingali Ramadewaji pangeran mahkotana ge sae anjir eta iket disebut mahkota ampun nyai cinget kana kurungan nyai Ramadewaji ieu menikah kasep ieu Ramadewaji tobat teuing sugan masih ganteng kalem moal aya deui jami anu jiga kieu di dunya si lucu si uni siok sakali we tingali sakali we lamun sakali mung soko kaula dibalikeun mung aing mung keteh sihungan teh we nolol teh dieu kasorot bulan teh jadi pampir mung ke leumpangna kitu tah mung aya mung ini pampir mung sakali we bener sih sakali sok lamun sakali mung dianterkeun ku aing ka Tumaritis leres sok bener sok deal sok mun sasalaman ku katuhu tunggu kenca mung aing mah kenca sok sakatuhu manya sasalaman kieu teh sok sakali sok sakali sok sakitu kira balik itu jig rek dianterkeun tawa balik sorangan Kang Astra Jinga sok kumaha lain meni asa betah di dieu nya meni asa raoseun teh meni raraoseun kieu tempat teh itu kemang-kemang warna-warni di papais malar pantes nah dawuh kemang beton wungkul anyam api-apina ieu mah nya gini aya neng Kang Astra Jinga neng Andin Kang tingali Ramadewaji tingali nepi ka kasep ieu ampun Gusti Nu Agung hayang utah aing ampun
Aduh tobat teuing Kang ieu teh pun bapak. Oh itu tuang Rama nya geuning aya ayah di dia ayah. Si acing tadi menyebut curi aing goblok. Minantu ebes ya goblok. Batu bating Ramade Waji ngatikahkeun kaula Ramade Waji tikahkeun. Jig balik. Ish. Teu bisa. Teu bisa lain Udin ngeren teh. Sa Udin anjeun Pangeran Sastra Jingga. Udin ti mana sih teh? Nyahoanan aing teh menentu raja goblok. Tuh jo sombong bisi goblok mah. Gara kitu ge. Ramade Waji tikahkeun kaula Ramade Waji engkang. Nyeng. Aduh Gusti Nu Agung engkang. Ieu teh ngange parfum naon meuni seungit. Anjir tai ucing sebut seungit. Ngange minyak naon Kang? Ieu teh minyak rem neng. Minyak rem. Nya Ramade Waji pangmeserkeun minyak rem. Ganggo naon? Kaulah hoyong ibaku minyak rem ngan raos seungit. Gusti Nu Agung, pamajikan aing ka kanjen ge ampun. Ngatikakeun Kang. Neng, engkang. Ieu teh neng teh bener bogoh ka Akang. Bogoh engkang. Leres cinta, cinta. Bagja neng. Lamun Akang ieu mah lamun rumah tanggaan ke lamun neng bogoh ka Akang, lamun Akang hayang ibak jadi ibakan ku neng. Iya. Karasa. Lamun Akang hayang emam dihuapan ku neng. Bagja neng. Lamun Akang hayang eueut dieueutan ku neng. Lamun Akang hayang diacuk diacukan ku neng. Lamun Akang hayang kiih dikiihan ku neng. Iya beres. Iya paling resep dikiihan. Aduh. Aduh, lain naon haneut dikiihan teh haneut. Si Eber nya atuh neng. Sing Redo Ramade Waji manya kaula Ridho Eslirah teu. Nyakeun bae meureun Asna Jingga abdi Bapak. Nu teu ngeunah sebut papaku sia aing. Meureun andak ge geus jodona meureun ningalina meureun anak kaula mah lain kana wujudna tapi kana hatena. Sanes kana hatena kana wujudna. Amu salira masuk nyanyahoanan. Aduh, Gusti Agung bagja. Eta geus wani ngaleng si goblok. Hey. Can muhrim. Hey, samurim. Sausap. Kelas kedeung. Aduh, seungit. Aduh. Naon? Naon? Seutik. Ya, tuh ya. Anjir. Naboti ucing. Tina liang teh aing. Ada atuh kasep Asna Jingga. Ridho kalayan bagja kaula gat ieu cep Asna Jingga. Neng dan nu ngawinkeun malebe lain kaula ngan kaula ngaridoan ridho anjeun ridho kaula ridho pangeran. Ayana ridho kaula ya ridho pangeran ayana ridho anjeun ridho pangeran teh ridho anjeun kene. Baik anjeun gerang rumah tanggaan cep Asna Jingga mihape anak kaula. Ditungtung buuk nepi ka tungtung syuku kade. Keun ai lahir mah tapi batina pangmatahakeun anak kaula cenah diajar sagarupa kana bag-bagan agama kasep Sastra Jingga. Syahe gulan geus hatam Al-Qur'an. Ikro hiji ge tacan tamat keun bae
baik sawiosku kaula diajarkan kaula matos hatam 3 kali lalaki nahaun sia ampun eleh ku awewe sia geus boga gawe atos gelan naon muka panto sumuhun panto naon pun bapak we pami bae keluar bang bukakeun ku abdi kumaha we amin alhamdulillah eta ge ageung ai neng tos gaduh kaula mah gaduh perusahaan mobil ge aya 18 hei balik era teu bisa cinta atuh cinta pan aya laguna neng cinta teh nu ci ibun badra herangagen cenang na pucuk gamelang tobat tengkang aduh eta lagu janda bodong ini bekas saya gitu sok nyai geura tatahar urang kawinkeun ku ama mangga kaula nun mangga permios sama dewaji permios permios di sim abdi Gusti bade ka mana rek salat tobat telah sekedap apa anak kaula asta jingga sae ulah baik meureun mata kitu ge meureun geus jodohnakeun bae ridho kaula tot pasaha ulah tototan klakson lain kaula teh boga pagawe ieu pagawe teh gesit pisan ieu pagawe teh rek dibikeun ka anjeun inventaris ku kaula nah tototan ngaranna saha Ahmad nanya Ahmad tot meureun mad aing saha ulan ngaranna Gatot Kaca anjir Gatot Kaca mana Gatot Kaca di negara Amarta da dipecat cenah teh jelema teh da ayeuna digawe di kaula wayahna anjeun eta Gatot Kaca jadi pembantu maneh lamun ngalawan ka maneh bejakeun ka aing iya siap wawuh henteu wawuh ti mana abdi dah sakitu tot di tot gede tot iya beres waktunya balas dendam alah baheula aing dititah-titah ayeuna waktuna ya aing tot ada tot anu tototan biasa kuring saha dewek edan sia campelak aing saha campelak maneh da minat teuing campelak sia teh tulungan waing ayeuna campelak aing campelak naon sia campelak ye nu campelak mah sia ka aing no sia aing teh dunungan sia saha aing di mana dunungan teh maksudna nya di mana dunungan teh di Amarta ari ieu Ambang Sagara anjeun jadi naon pembantu minantu raja di dieu tong macem-macem ente tot nyinggung kana perasaan aing dipecat sia di dieu udah babatok sia paehan gue pak ampun pangeran ampun tong dipecat kaula lain tita tadi atuh tita tadi gitu ka aing sabar aing didegungkeun si goblok wes nyebut naon sia nah dina hate mah nya tarik kana sistem ampun cep ampun pangeran hapunten kaula dihampura tah kudu nama
pamimpin teh sabenerna hakikatna mah kudu ngawulaan rakyat, lain rakyat ngawulaan pamimpin. Nya, kuluna mah kieu pamimpin teh ka rakyat teh sumolono da pamimpin teh da sabenerna mah hakikatna mah anu jadi pamimpin teh rakyat. Apan rakyat teh daulat, kedaulatan aya di tangan rakyat, berarti rakyat pamimpin maneh lain maneh pamimpin rakyat. Nya, timbalan ulah ngawasa, ulah kumawasa pada hanya jadi pangkat kade bro. Pangkat maneh menang rakyat, digaji ku rakyat, digedekeun ku rakyat, nu matak angkat harkat derajat rakyat teh ulah dikieu-kieu. Nya, timbalan kadenge ieu. Kitu bro. Kade anjeun. Istimewakeun rakyat teh ulah rakyat yang diistimewakeun ku rakyat. Kemana-mana hayang diheong-heong, macet ke diheong-heong. Komo dengan aya naon teh lampu merah dirabrak teu meunang kitu maneh bro. Iya timbalan. Hayo. Itulah ini saya permius pangeran permius ini mangga dia oh siapa dia nona ini ante oh saya mangga permius alah tah jang jika aing nu heureuy nya ka Juragan Gatot Kaca padahal ieu teh ada gambaran wayang mah nya rakyat ngaheureuyan pejabat tapan biasana pejabat nu ngaheureuyan rakyatnya naon rakyat ngaheureuyan pejabat ngaheureuyan rakyat tapan dina masa kampanye mah deukeut jeung rakyat geus jadi we eueuh berarti teh heureuy tah kitu teh ngaheureuyan rakyat ayeuna urang balikeun pejabat urang heureuyan ku rakyat kumaha ngaheureuyanana sok dina masa kampanye duit mah tarima ngan dipilih montong aya pejabat anu ngawur-ngawur duit dina masa kampanye wur-wuran duit mani politik bawa we duit tamangan pilih ulah kaituna korupsi dijamin aing mah gitu le da ayeuna mah jadi pejabat teh bibit duit ladang uang kaituna geuningan nya lalobana mah cilik putih celak herang teh kitu da oknum disebutkeun teh oknumna ngan lolobana loba oknum di dieu mah lir bendra barang yasna jingan nuju nyarios sorangan ieu ramana Semar Badranaya sareng Dawala sampun dumugi di halangan ku para badega yang anjir bapak baku bapak aing geus gorobokan teh naon diperkosa teh yang badega abdi pangeran eta tumak ulah dihalangkeun ka eta dua jelema ulah dihalangkeun upami bisa mah colokeun we aya nak ya Pak dia Pak Gusti Agung aya anak aing cager si lain jang Pak alhamdulillah abdi damang Pak syariatna jisim abdi dae cagerkeun ku buta akikatna ku nomor beng alam Pak nuhun Pak dedeh teh yang geuning si laing di dieu muhun Pak yang abdi dikawinkeun sumuhun ka saha jang anak raja sumuhun na teu ka anak monyet sia teh badega bawa pengeran nyanak setrum listrik ke dia letak usia ayo bapak teh percanten teu jang tuh kalabat teh wartoskeun ieu ramana pangeran saja jingga we kitu jang bapak pangeran gitu Prabu Semar gitu oh saya jang oh jadi dewek di gelar Prabu sumuhun iya beres jang sing horeng aing teh heureuy teh turunan ti dinya geuning Gusti nu Agung damang nangis teu daula alhamdulillah gara-gara teh ucing jadi cager aing atuh da sagala rupa ge aya syariatna atuh nya kengeng marancahan atuh da kuring ge mais ge teu sagawaya lain aka aya di dieu kumaha teh daula luar biasa daula aing di dieu teh disugemakeun
disugemakeun aing rek dikawinkeun heuh jeung naon eta teh nanya teh jiga heueuh tapi nyinggung ka aing salahna di mana ye lain kitu sia teh kawin jeung saha lain jeung naon emangna aing careuh goblok sia teh jeung anak kerajaan yang dikawinkeun teh wow kitu kulisna sia da kulis pisan lo mak ge lewat ku ieu mah deul kitu kada we kaadanan lo kali si Allah bogoh goblok sia masuk bogoh kita diunuskeun ning harita ge aing putus gara-gara sia doana naon ye aya keanehan sia aneh naon sia pokona ka aing bakal nyebut wow heuh naon tinggal ku sia tat semaka pihak Gusti agan wis bawala agan nuju naon dieu nuju naon agan nuju naon di dieu kaula nuju berjuang punten nuju sibuk punten bang mau kenjai saya bener cai naon centeng siap bener eta teh jorogan anom nah bisa gitu pangeran atau yang di dieu teh bangga ieu cente agan cicing keur sibuk punten make gula teu henteu make atuh sae bangga wow OMG bangga nuhun bangga weh deui pergeus dan sibuk cicing Gusti aka bisa kitu kumaha ieu teh aing pangeran di dieu goblok matak tong macem-macem sia aing kuring bisa ka juragan anom kitu nya bisa atuh sia teh pandulur aing pasti bisa sia teh sok geus geroan ku sia lamun teu ngagugu bejakeun ka aing dagur ku aing iya beres waktuna balas dendam tot anu tototan biasa kuring anjeun bener take down pangmawakeun rokok hayang udud sia mah teh nyaho mimitikna nah kaing mengadun kitu pangmaukeun udud sia mah teu nyaho mimitikna maksudna naon ka aing kitu kurang ajar gatot-gatot teh awas kowe yang gua marek era juga Arjuna sareng Patra Kresna sampun dumugi hutang pati barapati hutang wirang dek wirang kurang nagara ambang sagara bakal diawut-awut kowe wong nagara ambang sagara aja suwiji-wiji datangkeun kaing pada badega nge haling urusan aing haling iya meureunnan kurang ajar Syah Anyin anu mawa Syastra Jingga dikamanakeun Syastra Jingga aya dikawinkeun ku aing anak raja apaan sidik ku aing terek dijieun tumal kari-kari ku sia dikawinkeun
dengekeun ku maneh Jun alus mana jadi tuma jeung dikawinkeun hah sia mah pamimpina ka rakyat rek naon trek dijieun tuma aing mah deungeun bolongkotan eta asa jeung dikawinkeun rek dibere kanikmatan ku aing ku sia mah diwewerdi kitu pamimpinna naon model kitu sia hah ieu demi negara demi bangsa lamun demi negara demi bangsa lain rakyat kudu jadi tuma tapi sia pamimpin kudu jadi tuma carana kumaha tumakeun kepentingan pribadi sia dan lobana mena pamimpin nang salah prinsip atuh dibawa pribadi dengekeun pribadi lain hukum lain pribadi denge ku anjeun kurang ajar tong mamatahan ka aing sia lain bangsana yai Raka Batara ieu bagian akang yai mah raja nama tewaku yai timalan Raka Batara mangat pemirsa denge ku anjeun denawa daun tadi kaula ku anjeun dijadikeun patung puguh we kaula nakar mah ayeuna waktuna balitungan jeung aing teu ngeunah aing dendam sia teh ongkoh Batara ongkoh pinter tapi dendam ya dengekeun ka dendam ka benci ka sulit hati nu bakal jadi ngahalangan asupna ka sawarga anjeun ulah dendam deuleu anjeun hirup teh kabina-bina teuing cing legowo ulah aya rasa dendam nya ge ku kaula jadi patung cik mikir ku anjeun geuning sing horeng anjeun teh lengah ya hutang pati balapati hutang bilang bae bilang sok wong becik bakal kaciri wong sia ada goblok sia teh atuh jadi poho deui aing ka itu na aing si wong aja kelingan begitu teh wong akeh aja kelingan di pikiran teh kurang sok maju maju wasap rasakeun sia beuna stiker sayang widi ieu denawa dijamak dening Kresna leungit tampil lebih hilang tanpa karena dadia Kresna anu asli sahanyeun nah maka jeung nyebut sahanyeun kaula Kresna mah teu bisa kaula Kresna kaula nah jadi dua moal Upin jeung Ipin gitu tawa Atang jeung Ating ari ieu saha kaula Kresna da wala ari ieu kaula Kresna da wala heeh anu asli kaula ge asli da wala C ari Kresna mah ngabogaan geus 2 kali surat vaksin geus lulus tong heureuh da wala geus subuh itu sia teh Kresna mah ngabogaan layang anu sebat Kemang Cangkok Wijaya Kusumah Kemang Cangkok Wijaya Mawar mana ieu Kemang Cangkokna kaula rusuh ti Pringgandani jadi tinggalin di karaton oh di Amarta geus tong dibahas di ngartieun ari ieu sapanyangna Kresna tara leupas tina Kemang Cangkok Wijaya Kusumah Kemang Cangkok Wijaya Mawar tah ieu buktina berarti sia nu palsu paingan negara Amarta teh awut-awutan da palsu wungkul geuningan kabina-bina teuing sia yeuh gan tenang gan agan mah calik we sanajan kuring pangkat RT acan sanajan kuring rakyat biasa hutang pati bayar pati hutang wirang dibari urang gan lawan tuman ayo nah
mina teuing ongko diukai maju nyai nya kurang ajar si raja na ngabedega muka ulah bakal dipanah ku pusaka kaula utang pati bayar pati hutang urang dek bayar wirang rasakeun sapenjata pamungkas kaula pasti tetiasa dipungkir kadar tetiasa disinglar ieu denawa Raja Sukma Dewa Katibanan panah ieu Arjuna leungit tampil lebih hilang tanpa karanda dia Pandawa 5 Yudhistira Bima Arjuna Nakula lan Sedewa naon Kakang Bima batu kainget bekasa ngaco ki ampun nya wa kasep Gatot Kasa anaking anak wa nuhun anaking Gatot Kasa teu kapangaruhan syai timbalan Ramadewaji cicing di jeung aing keur antep si Kresna sakedap aya peryogi ka mana tot sakedap mereka mana sakedap punten waktuna balas dendam aing sing horeng bapana ieu teh bapa aing geuning kadieu sia Pangeran Kodok jeung aing gelut sia net si Gatot ngamuk net sawioskeun si Cepot cenah disiksa ngarengsekeun ieu kejadian di warti sakra udaksana rasakeun dedemit anu kiwari bakal nyi harapan kaula Kresna mamalihan Katibanan sakra udaksana leungit tampil lebih hilang tanpa karana dadia lurah togog teu Cumantri Kakang Ismaya Jisim abdi maapunten Jisim abdi masa ukur dititah mangga nyangakon Kakang Semar Perminyo Jisim abdi ampun panengahing Pandawa Katibanan sakra leungit tampil lebih hilang tanpa karanda dia Ratu Siluman Raja Werjit nyata Dewi Tinagara Setra Gandamayit Gedeng Permoni tebating ampun Geningan Panawat hese pisan kelara orang kenapa hati ampun ting ampun lain waktu kok kalau bakal diawut-awut ampun Kang 4 bulan akang gering
ngalang layung sabarana mah bener akang teh kagelingan kuning anu teu aya ti nagara dimimiti rajana nepi ka lambang nagarana sok ayeuna gula kulih ka jati pulang ka asal Dewi Pancaning rumlengit tampil lebih hilang tanpa karena dadiak pusaka layang jamus kalimusana yang sing horeng lamun leungit lambang nagarana leungit pamingpina anu tungtungna awut-awutan ieu nagara yang mematak ieu urang bersatu deui antara rakyat jeung pamingpinna pamimpin jeung rakyatna demi negara demi bangsa ulah nempokna naon sabab naon ieu nagara nu urang keur urang wajib dimumule ku urang hasilna ge keur urang-urang keneh yang sakitu we teh akang sapara kanca hapunten dina samudaya kalepatan sakali mudah-mudahan kulawarga besar pangarsana Bapak Andriana sadaya cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu nongton, salamet anu ditongton, sakali salamet tetap salamet. Sakitu ti putra Giri Harjatilu permios sanes teu sono pamitan sanes besenan sanes waktos urang teh sapatepung lawung deui. Hatur nuhun. Cak.